لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu santunan anak-anak yatim. Kepada ketua panitia saya mohon untuk memandu acara santunan ini. Kepada ketua panitia dengan segala hormat saya persilakan. Bahwa di balik acara yang megah ini ada sejumlah pihak yang mensupport sehingga acara ini bisa terlaksana seperti ini. Maka panitia telah mengakomodir ke dalam rangkaian acara, yaitu acara kata sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitia. Kepada ketua panitia dengan segala hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat taufik dan hidayahnya, juga kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati hari besar Islam, yaitu Isra Miraj. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran, terang benerang, yaitu agama Islam. Atas nama ketua panitia, saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh panitia dan kepada semua pihak peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu sambutan saya dari ketua panitia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih wabil khusus kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir di sini. Tiada kata lain, saya selaku Ketua DKM Musholah Al-Hamid singkat cerita hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya di sini dan mohon maaf atas segala hal, baik dari penyambutan atau jamuan atau dari segala kekurangannya. Kami seluruh warga JIP mohon dimaaf dan dimaklum yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa juga kepada Ketua Panitia Bapak Mustafa yang telah berkontribusi sehingga terselaksananya acara Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan lancar. Saya sangat bahagia, saya sangat tersanjung oleh kinerja seluruh warga JIP. Saya anggap semuanya panitia sehingga terciptanya acara pada malam hari ini yang insya Allah kita semua yang kumpul di sini, kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebih mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sofri sodi wa isri amdi wa hamdatan lisani yap qaul amal badu. Selanjutnya saya berpesan sebagai lurah kelurahan Juhud, mudah-mudahan kita bisa menjaga persatuan, juga keamanan, juga ketertiban dan kebersihan lingkungannya di masing-masing. Juga saya berpesan kepada para RT atau RW bila mana ada warga atau pendatang yang sama sekali belum lapor, tolong dipinta biodatanya atau biar tercatat tamu tersebut. Dan yang terakhir, mudah-mudahan dengan acara ini apa yang nanti akan disampaikan oleh penceramah nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan meningkatkan iman dan Islam kita semuanya untuk bekal di hari akhir. Bapak Ibu serta yang hadir sekalian, demikianlah sambutan saya ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عبادي
الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita berinjak ke acara yang keenam, yakni acara inti yang akan diisi dengan ceramah agama seputar Isra wal Mi'raj yang akan disampaikan oleh Al Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Riyadus Sholihin yang dari Balapunah Kadohejo. Mungkin sedikit informasi Ibu Bapak, beliau masih bujangan, beliau masih sangatlah muda, masih mencari pendamping hidup. Sugan baik di dia manggi. Untuk itu kepada Bapak Kiai Riyadus Sholihin yang dari Balapunah dengan segala hormat saya persilahkan. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala abdihi kitaban ajaba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minal kurubil azam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mustafa wa nabiyul mujtaba sahibus syafa'atil uzma. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi dzikra amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim. Langkung dipayun mangga urang sadaya sasarengan muji tasyakur ke Allah anu maha ghafur. Shalawat wasalam pamugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
Al-mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para guru-guru, para kesepuhan, tokoh masyarakat, bil khusus kampung Juhud Permai. Puji simkuring sangat dipika hormat, bil khusus kesepuhan ieu tempat puji simkuring sangat dihormati keur dicintai. Hapunten teu tiasa disebatkeun satu persatuna kulantaran kaula teu wauh jeung jelemana. Urang doakeun ieu sepuh urang anu di ieu di dieu ieu, urang doakeun sing dipasihan panjang isu anu barokah. Tahilap ka DKM Musola Bapak Haji Nana Nasrullah, para DKM anu sanesna apunten teu tiasa disebatkeun satu persatuna, urang doakeun sing dipasihan kasehatan lahir batin. Aparatur pejabat pemerintah menawi aya Bapak Lurah puji simkuring sangat dipika hormat, teristimewa para panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tos berkorban ku hartana, tanaga, kejo. Moga-moga ieu sumbang-simbang ti masyarakat kampung Juhud sing ngajadikeun amal kasolehan jaga di poe kiamat. Amin ya rabbal. Tahilap ka para jamaah sadayana, bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya sayangi, tahilap perangga ngora yang saya cintai. Ayah, di mana itu? Hadirin rahimakumullah. Apunten kula ibu bapak kesepuhan ya kula hayang bari calik bae. Mesti kawawa kula ya. Kula keur malam Jumat kan ku Panimbang jauh. Ieu mantakan suarana geus sesa ieu mah hadiah mah. Kuna mah ieu penting ieu ceramah ka Bogor ieu. Kuna mah di pikiran bae menang eueuh. Lagi mah ka dieu bae. Hampura ibunya saat acan disimkuring draskeun acara hoyong dihapunten. Bilih bisik bahkan pasti cariosan abdi aya nu teu raos kana mana, asa teu pantes didangukeunana abdi nyuhunkeun dihapunten saageng-agengna. Katakanlah ibu di lubuk hati yang paling dalam, jangan pernah ada dusta di antara kita. Atuh moal ngarti ini mah. Pan ieu lolobana ieu parawan 40 kabeh dong ieu. Apa ieu parawan teh aya? Coba ieu dihampura ka henteu ieu. Dihampuranya. Ngeunahkeun ari geus dihampura mah tinggal ngamebakna doang berarti. Hadirin rahimakumullah, kaula teu aya niat ceramah ka dieu, teu aya niat magahan. Kaula hadir ka ieu tempat teh hiji seja silaturahmi. Tuh, urang baca heula ieu naon tah. Eratkan tali silaturahmi, contoh suri teladan Rasulullah. Jalankan ibadah dan muamalah sesuai syariat dan sunnah. Tah, orang ngomong-ngomong ieu tali silaturahmi, bahkan aya dua perkara anu moal ditingali ku Gusti Allah di poe kiamat. Isnani la yandurullahu ilaihima yaumal qiyamah, qati'ur rahim wa jarusu'i. Dua perkara anu moal ditingali ku Gusti Allah di poe kiamat, hiji qati'ur rahim, jalma anu megatkeun tali persilaturahmi di antarana dulur jeung dulur. Pangkuari loba kulantaran boga dulur susah teu dianggap dulur, boga dulur bodoh teu dianggap dulur. Eta nu kitu moal dideuleuh ku Allah. Bahkan cenah sanajan teu menarajin ibadah ka Gusti Allah, peutingna naik tahajud, beurangna naik salat duha, mata maca Quran, hatam saban sakali. Ari megatkeun tali persilaturahmi sanajan jalma menarajin ibadah, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Moal ku asup ka surga jalma anu megatkeun tali persilaturahmi. Kadenge tapi nyatu ya lebih kenceng yang ngomong. Katakan ku urang panjangkeun tah tali persilaturahmi. Nu tarina parut obor ku urang dipanjangkeun deui. Sangkan ke urang babarengan jeung keluarga urang ka surga. Amin ya rabbal. Ulah dipegatkeun, ulah neuleuh masa kuarina boga urang boga dulur susah teu dianggap. Tapi lihat masa depan yang akan datang. Ulah neuleuh masa kuarina urang boga dulur boga baturan bodoh di jauhan. Keur di deukeutan. Ih, emang saha anu bisa ngarobah hakna manusia? Gusti Allah jajal mah aya ketika dicoba tina kasusahan, manehanana bodoh di jauhan, sabar. Ih, meunang sabar tahun, manehanana diangkat derajat ka Allah. Mantakan awas, ulah sampai urang teh ketika aya dulur anu susah, dulur anu bodoh padahal mah eta aya sangkutan ti mamang dulur teh. Aya sangkutan dulur ti uwa, aya sangkutan dulur ti bibi, teu dianggap punyan. Ketika aya dulur anu datang di Jakarta. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa? Kemot.
ayah kemot. Panjangnya tuh panjang kemot ada kemot. Ini siapa? Dulur Cina. Saya mah punya dulur kemot. Maaf aja. Pan eta nyeri eta dikitukeun da. Nyeri eta baturan boga hate pan asyaallah. Urang kudu bisa ngajaga perasaan batur ya. Tahu sih kurang panjangkeun mantakan lamun urang manjangkeun tali silaturahmi teh anu tadi apareup obor ulah dipilihan. Ulah hayang beungarna bae tan beungar dipilihan dipanjangkeun tali silaturahmi. Anu susah diantepkeun bae ulah. Eta jalma moal dideuleu ka Allah, bahkan jalma anu magatkeun tali persilaturahmi eta moal kudu asup ka surga. Jalma anu magatkeun tali persilaturahmi.